Nepangkeun wastapun Marsha Nuraini, wastapun Sahla Atsani. Ayeuna teh arurang nuju aya di tempat wisata Batu Ngampar anu aya di Desa Medanglayang, Kacamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Ieu nu namina Batu Ngampar. Oke, masuk. Kan mulai lanjut itu di bagian mana? Wah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayeuna abdi tos aya di Curug Batu Ngampar. Ayeuna abdi bade tumaros ka salah satu wisatawan nu aya di dieu. Oh, mangga. Bade gitu teh. Terus Nah, bisa ningali pelangi. Nah, bisa ningali pelangi. Nah, bisa ningali pelangi. Asia. Sudah trip mantap. Assalamualaikum, Sampurasun. Nepangkeun wastapun Marsha Nuraini, wastapun Sahla Atsani. Ayeuna teh arurang nuju aya di tempat wisata Batu Ngampar anu aya di Desa Medanglayang, Kacamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Salajengna, hayu tuturkeun arurang. Sabab jalanna leueur, arurang kapaksa kedah muka sapatu. Ieu nu namina Batu Ngampar. Batu Ngampar teh nyaeta salah sahiji tempat wisata anu rame ku wisatawan atau pengunjung dina poe libur. Objek wisata ieu meuni indah tur asri katinggalna. Objek wisata Batu Ngampar teh wajib atawa kudu pisan dikunjungan. Kusabab pesona kaendahan alamna teu aya duana. Warga anu aya di dinya ge raramah pisan ka para wisatawan. Tempat ieu teh cocok pisan kanggo para pecinta alam kusabab wisata Batu Ngampar ieu teh masih alami, teu acan kacampuran kunanaon. Oh. Potnya teh? Hah? Oke, masuk. Kan mulai lanjut itu di bagian mana? Wah.
itu Maros. Teteh ti palih mana? Abi teh ti palih Ciawi. Ih walah geuning meni jauh. Muhun abi teh ieu teh pada nuju libur sekolah dinten Sabtu. Abi di wartosan ku rencangan SMP cenah. Batu Ngampar teh saya gitu tempat wisatana. Dinten abi teh ngajak rencangan sakelas SMA we 10 IPS 1 ka dieu. Pas tos dugi di gerbangna teh memang jauh tebihnya di gerbangna teh seueur itu jalan juga nuju di aspal terus teh seueur batu lah pokoknya mah endah we tempat ieu teh nyatu sareng alam teh pas badai ka curugna oge memang rutena susah hararese gitu susah tapi pas tos dugi mah meni tiis culi harang mata ieu teh aduh meni endah abi ge ieu teh meni aim uwih salaresna mah tapi da kumaha deui gitu tah terus Nah, bisa ningali pelangi. Pamit teteh nembean ka dieu. nuhun nembean pisan ka dieu tapi oke hoyong ka dieu deui pas nuju musim hujan ame jelas curugna gitu tah da ayeuna mah saalit saeuna Hatur nuhun teh. Sakitu wae teh abi. Hatur nuhun ya teh. hatur nuhun mangga. Sakitu wae nu tiasa dipihatur, patepang deui di lain waktos. Abi Marsha Nuraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Trip mantap. Guys, hari ini kita tersesat di Batu Ngampar. Saya Berian dan ini kawan-kawan saya. Ini Dimas. Ini apa siapa? Dolu sama Farhan. Dan itu Repa. Mungkin ini adalah behind the scan-nya ya. Kita tersesat di sini. Ayeuna ieu teh jutek. Tuh. Katingali meureun euy panas di dieu teh. Panas euy. Oh, apal panas maneh heuh panas. Ini adalah behind the scan. Sunda Trip mantap. Ulangi. Sunda Trip mantap. Ulangi gitu harus ketinggalan.